baginda ngomongkeun ya ashabi wahai sahabat-sahabat kau la tansau amwatakum ulah dipohokeun anu geus maraot teh tuh kolot urang teh geus maot ulah sok dipohokeun tuh dulur urang geus maot ulah sok dipohokeun tuh guru urang geus maot ulah sok dipohokeun la tansau amwatakum la tansau amwatakum fi kuburihim ulah diparohokeun ta dulur-dulur urang kolot-kolot urang baraya-baraya urang nu geus aya di jero kuburan khosotan pisah ri Ramadan komo-komo dina bulan Ramadan mah kunaon anu mantak komo di bulan Ramadan mah ye di bulan Ramadan teh fa inna arwahum ya'tuna buyutahum dina setiap bulan Ramadan indung bapak urang nu geus maot teh datang ka imah urang dulur-dulur urang nu geus maraot teh datang ka imah urang datang ya'tuna buyutahum tidinya kolot urang nu geus maot dulur urang nu geus maot eta tia bakalna tia ngomong payuna dikula ahadi minhum alpamaroh minar rijal wanisa datang ka 1000 kali 1000 balikan eta teh ngomong deuk awawe deuk lalaki eta teh ruh teh ngomong atu alaina dirhamun bidirhamin coba atuh kami bere ieu teh ieu duit saperak mah 1000 2000 mah bidirhamin au birogipin coba kami minta roti au bikasrati khubzin minta kadaharan atuh lamun teu mah au bidakwatin doakeun kami kiriman kami melalui doa au bikiraatin kiriman kami melalui bacaan-bacaan Al-Qur'an kiriman kami tia bikiswatin atau baju-baju eta tia kasakumullah bilibasil jannah tah si arwah teh ya ieu ngadoakeun lamun anjeun ieu teh mere kadaharan ka kami ieu mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dibere pakaian di sorga tuh masya Allah ulah dipohokeun geus eta teh komo dina bulan Ramadan geus dina bulan biasa-biasa bage hayuh urang teh asupan duit tuh ka kotak masjid ieu Gusti eta pahalana jang indung bapak kula hayuh eta teh asupan kurang aya yatim urang teh tek mere urang ka kotak yatim Gusti eta pahalana mudah-mudahan didatangkeun ka indung bapak kula geus eta pahala teh ya puguh ka indung bapak urang datang jeung ka urang ge eta sedekah teu ngurangan samet-met acan jadi ulah kieu ulah boga pikiran kieu kakolot aing ge butuh kene ganjaran aing ge mantakan aing mah tuh ieu teh sedekah jang aing bae atuh kolot-kolot aing ulah kitu urang teh ye ieu urang boga duit 1 juta disidekahkeun ku urang jang indung bapak urang nyampe ta pahala teh ka indung bapak urang jeung deui pahala nu 1 juta nu ku urang di ka indung bapak urangkeun moal ngurangan kana ganjaran diri urang moal mantakan ayu ku urang teh setiap naon bae ge jang indung bapak urang jang guru urang jang eta teh dulur urang ayu bae karena jang urang nama ieu moal diligitkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mantakan latan sau amwatakum fi kuburihim ulah dipohokeun